Kunaon Kam? Betul, Wah, kunaon nya betul. ada kadang nih trek puasa. Orang teh latihan lah puasa. Heeh. Tapi nyeri. Urang ge sarua. Pan sakedeung di bulan puasa. Urang latihan godin. Siapa tadi nggak acan kelihatan godin kumaha tuh. Bang nang kalancar atuh. Paling puasa mangiheun ku babeh maneh mang koboy carekan deui. Ada nyumput atuh. Oh, tong biasakeun. Hayang ngobrol ka mana Kam ya urang? Saya mah di ditu. Itu mepeh heula nya. Sok deui. Naon ieu kerupuk urang ge sasakieu? Heuh. Heuh. Eta keurahan engko latihan puasa itu hayang mulanya. Ngaku we. Teuing. Nya kerupuk urang ieu sasakieu. Ku keneh teh teuing kuna mah. Teuing. Berarti mah utang ge latihan godin tah. Bisaan. Paling. Udah mau balik.